Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal kismusani sareng anapon ari bagian anu kadua, wa huwa sareng ari itu sani eta an-nubuwiyatu pirang-pirang sifat kanabian, payastamilu mangka eta ngurung itu kismusani alama kana perkara yajibu anu wajib itu malil anbiya'i pikeun pirang-pirang nabi, wa masareng kana perkara yastahilu anu mustahil itu ma pihakihim dina hakna itu anbiya, wa masareng kana perkara ya juju anu wenang itu ma alaihim ka itu anbiya, fala dimangka ari anu yajibu anu wajib pihaki rusuli, yajibu anu wajib pihaki rusuli dina hakna pirang-pirang rasul alaihimus sholatu wassalam non asidku sifat sidik, wa huwa sareng ari itu sirku eta mutobaqatu khobarihim metukan kana khobarna itu rusulil waqi kana buktina, walau bihisabiati qadihim sanajan kabuktosan itu mutobaqoh eta kalawan ngitung-ngitung patekadanana itu rusul, kama sapertikeun perkara pi qaulihi dina dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu dalik ari saban-saban sahiji tina itu kosor sareng nisyan eta lam yakun teu kabuktosan itu dalik lama kola dina samang-samang sangadahu saha duliaden hina salima dina mangsa maca salamna Kangjeng Nabi minarok ataini Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minarok ataini tina 2 rakaat minaduhri anu tetep tina salat lohar akosor tanah ngosor anjeun as-sholata kana salat amnasita tawahilap anjeun ya Rasulullah, wadiduhu sareng ari lalawananana itu sifat sidik eta al-kidbu bohong ai adamu mutobaqati khobarihim tegesna henteu metukan kana khobarna itu rusulil waqi kana buktina, wa pikin nah metukan itu waki al-i'tiqoda kana pateka dan amla atau henteu itu wafiq, wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana wajibna sifat sidik ai ujubis sidiqi tegasna kana wajibna sifat sidik lahum pikeun itu rusul alaihimus sholatu wassalam eta annahum sanyana itu rusul eta lawalam yasduku lamun teu bener itu rusul lazima mangka misi naon kidbuhum bohongna itu rusul li'anahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta lawasitotan teu aya jalan pelantara eta maujud baina sidaqi antara bener wal kidbi sareng bohong, walau kadzabu sareng lamun bohong itu rusul kana mangka kabuktosan naon khobarullahi khobarna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bi annahum kana sanyana itu rusul eta sodikuna anu bener kabeh eta kadiban anu bohong, wal muradu sareng ari anu dimaksud eta khobaruhu ta'ala khobarna Gusti Allah ta'ala al hukmi anu bangsa hukum wa sareng ari itu hukmi eta al mu'jizatu mu'jizat, wa huwa sareng ari itu khobaruhu ta'ala eta fa'lullahi ta'ala pada melanana Gusti Allah ta'ala, li anna Allah ta'ala karena sanyana Gusti Allah ta'ala eta sodako ngabenerkeun itu Allahum ka itu rusul bil mu'jizati kalawan pirang-pirang mu'jizat, fa innahu mangka sanyana Gusti Allah ta'ala eta lam yajri henteu ngaberjarankeun itu Allah ada tahu kana kabiasaanana itu Allah min awali dunia tina kawitan dunia ilal ana nepikeun ka ayeuna bitamkinil kadibi kana ngongangkeun perkara anu bohong minal mu'jizati halna tina pirang-pirang mu'jizat, bal ajro la ala sawab eta teh bal ajro sabab tidituna ala lam yajri aya lam yajri la ala sawab, bal ajro balik tanga berjalankeun Allah ada tahu kana kabiasaanana itu Allah biwuku iha kana tumibana itu mukjizat minas sodiqi ti jalma anu bener dunal kadibi bari henteu ka jalma anu bohong, wa idza khoyala sareng di mana-mana nyip
nyipta wa idza khoyala sareng di mana-mana nyipta bisihrin kalawan sihir. Wa idza khoyala sareng di mana-mana nyipta itu si kadib bisihrin kalawan sihir aw nahwihi atawa bangsana itu sihir adharo mangka ngadohirkeun itu si kadib padihatahu kana kawirangna itu si kadib an qurbi dalik tina deketna itu takhoyul. Wa maklumun sareng ari anu dikanyahokeun naon antas diko benerna anjeun al kadiba ka jalma anu bohong eta kidbun bohong. Wa huwa sareng ari itulah kana khobarullahi ta'ala kadiban ao kau nu khobarihi ta'ala tegesna aya na khobarna Gusti Allah ta'ala eta kadiban anu bohong eta muhalun anu mustahil li anna khobarahu ta'ala karena sanya na khobarna Gusti Allah ta'ala eta ala wibki ilmihi netepan kana sifat ilmu na Gusti Allah wal khobaruhu sareng ari khobarna Gusti Allah wal khobaruhu sareng ari khobarna Gusti Allah ala di anu ala wibkil ilmi netepan kana sifat ilmu na Gusti Allah eta layakunun teu kabuktosan itu khobar illa hakon angin etna anu hak wa idastahala sareng di mana-mana mustahil naon kidbuhu bohongna itu Allah ta'ala sabata mangka tetep naon sidquhu benerna Gusti Allah ta'ala wa ida sabata sareng di mana-mana tetep naon sidquhu tetep wa ida sabata sareng di mana-mana tetep naon sidquhu benerna itu Allah soha mangka sah naon tasdiquhu ngabenerkeunana itu Allah li rusuli ka pirang-pirang rasul wa ida soha sareng di mana-mana lulus naon dalika itu soha tasdiquhu sabata mangka tetep naon sidquhum benerna itu rusul wa huwa sareng ari itu sidqu eta matlubu anu disupri wa yajibu pihakihim wallahu a'lam bishawab.